penyakit na. Lain borongan. Koron lain. Corona lain. Rumah kuning teparayu, sapi teparayu, dar HP leungit di goblok. Bingung geus kieu geus lieur we kana. Oma teparayu, anjing teparayu ke anjing di kieu teh jual anjing ya muning, heueuh muning. Salah. Jelema ngarti. Nyakok pada segala rupana. Tanya keun segan milik dewek meureunaan ka panggung. Tanya warna tara oret di rumah dia. Betul. Amblok kan. Gila ada kereka. Betul. Pak. Betul. Waalaikumsalam. Waduh, Yang buka tuh lagi ya. Wah, ini bedog. Pak, bantuan. Bantuan. Wah, yuk tuh teh. Aduh, itu lah kumaha. Jadi teh kan kumaha ka dieu. Apaan tulak? Lah atulah kan itu digeser ke pusakakan pantona lahan atuh. Aduh, ieu mah ya. Saha buka? Saya mah urang mah. Si saya mah buka teh. Buka. Ah, SMA. Buka pantornya. Mama. Oh, kalpat ya. Pintar tuh. ampun. Tuh bener. Wah, damang tuh. Alhamdulillah damar ya. Tuh, damar. Damar. Tuh, kieu bae. Sok yuk heula gampang. Ya. Yuk heula. Oh, cari kan gitu ya. Ya. Ada korek cidokeun mah. Tuh, tunggu di. Aya naon? Iya, iya. Pak. Iya, iya. Kita buka kararepat. Oh, nyapat. Bakutu. Jempat Sama jempat bah. Aya naon? Iya, iya, iya. Yo, Pak. Yang kuning tepayu. Sapi tepayu. Der THP leungit di jang komunikasi. Dek kalian kuna naon bah lain masalah HP na segala rupana dek butuh nomorna hiji. Oh, aya nomor selingkuhan gitu nya. Gampang nomor kurang digantian itu nomor. Karaya kan ka dia hayang kumaha ya. Kan kieu bah abdi teh ka dieu teh nya ping teu rencangan gitu nya abdi teh. Abah teh cenah tiasa ngimpleng cenah nya serius mah. Insyaallah lah. Nya kanan. nya abdi teh bade naroskeun gitu nya bah. Bade naroskeun abdi teh pan ical HP teh yeuh. Sabaraha icalan? Leungit, lain ical. Ical mah dijual. Intina mah kieu lah. HP teh pan leungit teh bah yeuh. Tah abdi teh bade naroskeun ka Abah. Di mana eta HP pangninggaliankeun gitu, Bah. Abdi teh Sangaran. Abdi Ujang Kuuk. Ujang Kuuk nya. Lahir poe naon lahir? Abdi poe keur panas ereng-erengan. Gak bisi poho da urang mah baretok keur leutik kene lahir teu inget urang mah anak lahir urang mah. Mudah-mudahan lah urang. Wah. Eta. Kira-kira poe naon leungitna? Kira-kira poe Senin Jam jam berapa? jam sabaraha?
Insya Allah bakal kapanggil. Sekitar jam 8-an lah, jam 8 isu. Rek magat ke pasar. Jam 8. Oh, Jam 8 mah aya keneh. kene jam 8 Keur meh leungit aya. aya. Udah sampai meh leungit panan mata kaya nama. Sanggeus leungit mah eueuh. Eueuh. Tah kieu ayeuna mah. Mana inget teh murah apa? Kalau seletik bakal kapanggil, inget pelah mana muragna. Ari jamna geus gemuk di jam 8. Muragna tak inget pelah mana. Seletik deui bakal kapanggil. Wah poho deui dewek ngembah sing sumpah lagi. Lah. Ayo. Ieu. Murag teh untuk kakeca, kakatuku. Ieu kahanap jeung murag teh dengan kana taneuh ieu. Ieu teh. Ieu can jauh ya teh ieu. Can jauh ieu. Jauh. Can. Mudah-mudahan ada pemilik deui nya mangnya. Mudah-mudahan. Ayeuna mah inget-inget heula mana muragna palebah mana ya muragna. Lamun maneh inget muragna palebah dinya insyaallah bakal kapanggih. Ieu cek petunjuk di dieu yeuh. Lain aya urang ngopan bah rada hirupna teh lengohan di non lengotan. Lengotan paran hirup teh jambah dewek mah. Terus terang poho deui teh ke. Tah kieu kusoba maneh lengotan. Namun mun ingat pas kapanggih kira sok talina leungit ieu. Cek urang eta heula anu impleng. Testing barang setetes bikin bunting. Cek namun bisa makes. Cerdas, cermat, cerbodas, cernikmat. Ayeuna kusawa teu ingat heula muragna palebah mana. Insyaallah sok ayeuna mah kurang. Abah ada kalah di kepala balik dewe ka dieu geus inget mah. Ayeuna mah heula benernya. Pokokna mah inget-inget, ieu can jauh ieu muragna pasti. Hanap untuk kakenca kakatuhu. Ya. Ya maksudna teh abdi meureunnan bari gogoreran lah sugan ingat kitu nyabahnya nya. Ya abdi mulai heula nyabahnya. Ayo nya ieu duh. Gura ieu duh bah ngawagel ya. Buat Tuhan merestui na. Nya nah. Nah. Kayak kapanggih lah. Ya mudah-mudahan bah lah. Yo. Sok ingat-ingat heula we muragna. Ya bah. Assalamualaikum. Ya bah ya. Ya bah. Assalamualaikum. Jangan kapanggih lah. Ya lah mudah-mudahan sampai jumpa. Palepah mana udah. Aing jang naon nanyakeun atuh. Lamun inget mah ku aing ge kepangi meureunnan. Burung teh mah jelema teh teu wayas ieu mah ieu. Wah. Dewek teh bah yeuh lain ku HP na teuing pancik dewek tadi ge dewek mau butuh nomorna yeuh dewek teh salingkuhan teh lain hiji dua salingkuh. Oh, jadi selingkuhna. Jadi loba lingkuhna dewek teh bah. Nah, pokoknya mah kieu ayeuna tadi ge cuk urang ge. Maneh mah teu hideng. Maneh nu leungitna muragna palebah mana kudu maneh nu ieu manayakeun ka Abah. Abahnya moal nyaho. Ya Abah teh jelema ngarti lain. Ngarti mau doa keluar. Itu keluar. Bah, lain masalah kitu aing geus lieur. Aing mah Kudu kumaha coba sok Abah. Sulah wajes lah. Ayeuna mah kieu lamun ayam milik maneh mah. Nah, mentang kayak aya balik deui. Oh, meureunnan milik dewek teh, meureunnan eta mah kanyawan ku dewek. Nyarekan ke Aisyah. Tuh hidang. Burung, sya. Aing Burung. Sian udah nyerek goblok. Burung. Dasar budak. Ayo saya yang periksa geus panas di wae awak. Ampun, tinggal jebrang aduh. Iya titik susu aing. Ya. Ampun. Ini berat ya. Aduh. Ampun. Enggak kolot teh yang ngabanggakeun wae. Tanya ke jelema kitu mah.
Aya gitu kan abahna. Aya rek naon gitu. Ieu budak panas. Ah, tong tanya ka dinya dek. Tong wajes. Kamari ge sager. Wah, lu wajes sebenarnya cager. Ini bawah lah kakak. Oh, nam. Ayo. Cagernya. Heeh. Assalamualaikum. Abah. Waalaikumsalam. Bah. Ayo. Ampun. Aya naon deui jeung? Ya tulungan. Buah bulak tuh just duci kan yang mantap kan dia yuk. Tulungan lah ya, Bah. Tulungan lah ya. Ya jangan lepecam. Tulungan lah. Astagfirullah. Sok kalbat. Mantap kas bolong. Yuk kunaon yuk. Wah buat tidak hadir ya. Dikelai. Eta ya teh Bah, geus 3 poe budak teh. Poe Panas. tapi geus karek 3 poe geus gede kieu budak teh. Maksudnya panasnya geus 3 poe. Nya. Yang pangubaran keun atuh Bah. Teu bisa urang mah ieu. Ubaran kumaha supaya tiis deui gitu ya panas karunya. Kayak orang periksa lah ya. Heuh. Mudah-mudahan sing aya ngarepoknya. Urang Coba. sakur sabab deui saet deui. Mudah-mudahan ngerepok we lah. Karunya ieu budak panas. Pun Panas. panas ya. Geus lila tuh. Mata ge kuat geus kitu celong. Ampun. Karunya teh geus sieun paeh kami mah ieu budak. Urang periksa. Ampun. Oh bener. Heeh. Naon cenah Bah kadenge? Deg-degan kieu. Modar teh kan nomeureun. Bener saingan ieu. Wah, Hah? sarua. Saingan ya. Kami ciumkan gitu ya, budak kami karunya. Saingan ya. Pengubarankeun we ya. Coba kumaha tuh carana ieu supaya tiis deui budak. Kurang susuganan ya. Tong susuganan. Susuganan serokanan. Seserokanan we. Susuganan mah. Susuganan geus teu usum. Ieu sing cager atuh ieu budak. Kabarna tuh. Kunta kareto sing cager cara bareto Amin. wala usap. Karasa teh Jang? Kumaha? Ih, cenah meureun ya, Bas. Ah, geus aya ti istri tere yo. Berarti budak ibu kakene rasaan. Heeh, boga kene alhamdulillah, Bas. Ulah di dia hungkul ti sayang dibawa ka imah ke cager. Bahar ngeunah teh lamun jeung daging Jang. Heeh. Heeh, cager mah kami ge geunah. Leunah wae. Heeh. Ah, bade wasiat budak teh ye. Bade hitut baseuh ieu mah. Wah, bawa geus biji. Wah. Koneng Jang bade hitut baseuh. Aduh. Kumaha tuh itu penyakit naon? Yuk, lain borongan. Koron lain. Corona lain. Koroku nu ngaranna. Koroku. Oh iya nih bicara koneng. Sing cager atuh ieu budak. Ayeuna hayang supaya tiis deui insyaallah. Kayak urang nu eta aya pelan urang saeu. Heeh. Ampun, ya wae itu budak ti Gusti. Geus keluar naon tina kanyutnya. Naon eta Bah? Biji urang eta alula. Ya lah. Ya budak insyaallah lamun geus cager pasti daman. Heeh. Har panteranganana ulah ieu nya ulah ngadahar sprit nya teh sprit. Heeh. Pati ngecor. Batu sprit. Ulah gitu batu ulah di dahar. Ulah cenah jangta dengekeun. Engke ana ganjel dina bujur. Ganjel. Moal ka teleg meureun nya ku cacing. Ieu bawa caina. Heeh. Ka ieu engke di keuman. Lemah. Iya, di keuman ieu. Yang kubaina ya, caina bisa 2 kompan ke. Baka tiis. Ya kumaha diinumkeun dibalurkeun. Buyurkeun ngan tangkurak ka dieu ieu. Ka tangkurakna ke Jadi tiis. di tangkurak anu gede nepi ka tangkurak anu leutik parah. Oh, kumaha ya kitu mah. Kudu dicabut. Atuh teu tarik ieu syukur kensa sabelah ningan. Sahu sabelah. Aduh, ieu mah Jang. Nya eta daya mah kumaha. Alhamdulillah ketang. Syukurna kensa sabelah. Teu kenca kabehnya. Ramo 5. Ieu basak ieu geus sobarna. Bede ngagaludra deh kah? Teu bah sarua tuh sokos batur. Geus Nah. sakieu meureun. Sakitu we. Heeh. Bawa we. Heeh, geus saueuh deui. Eta geus menang eta ngajian. Geus menang ngajian. Kita bade bogaan abah. Ih, saingan. Oh, saingan. Heeh. Yang geus banyak. Heeh, nuhun ah. Kewe can. Ke cager pasti damang. Can boga duit bah lah. Ieu mah sagala ku duit panco we di dieu. Kayak nganyuknya banyak. Heeh. Ayo nuhun bah. Ayo. Assalamualaikum. Salam. Ah.
Emang marantok ya ini ya, bari jeung dari suguhan ku aing ge. Oh, nu tadi ngadon nyarekan nanyakeun, salah nanyakeun HP ka aing, maneh anu leungit nanyakeun ka aing, dasar teu goblok mah. Goblok-goblok teh ya. Badina teh maranyut-nyut keresek ka dieu teh urang mah. Oh, henteu sieuna ge. Komo amplop aing teu butuh da. Alhamdulillah aing teh amplopan ge keur mah teu butuh ku amplop mah. Butuh teh teu eta tah duitna lah. Heeh. Baik eta urang mah ikhlas. Nah ditugepan aya Masjid Al Ikhlas. Teu masjid teh gratis. Wow. Itu Al Ikhlas itu. Enggak dia.